Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana tepang deui sareng simkuring dina pangajaran basa Sunda. Pami dina bab ieu mah panginten lawungan katilu. Dinu lawungan kahijina urang kantos medar ngeunaan contoh carpon kumaha. Lajeng dina lawungan kadua urang kantos ngabahas unsur-unsur intrinsikna. Tah, dina minggu ayeuna mah urang bakal medar ngeunaan nulis carpon. Tah, ieu tos katinggal sadayana tos rempegnya sadayana tos aya mung ninggal dina eh, absensi mah Neng Sri Nurbaiti Janati teh acan ngabsen ieu teh ka mana nya? Tapi di dieu mah aya. Kayak sekedap kayak orang kintunkeun nya ieuna linkna. Urang kawitan wae ayeuna teh urang nyobian nulis carita pondok, tapi sateu acan kana praktekna nulis carita pondok urang tataan heula naon wae sih anu kudu disiapkeun nalika urang nulis carita pondok. Tah eta perkawis bahasan atanapi pedaran kanggo nginget-nginget deui. Naon wae anu kedah disiapkeun nalika urang bade ngadamel carita pondok. Sanes-sanes ulah tapi entong sering teuing margi engke teh bakal katebak isi caritana kumaha. Lamun misalkeun langsung weh namina teh Daus misalkeun. Cek anu maca teh paling ge ieu mah nyaritakeun kahirupan tokoh nu ngaranna Daus. Naha eta kamiskinanana, naha eta nyaritakeun kasenangan hirupna atau kumaha. Tah, mun jeuteun sanes ulahnya tapi pamitiasa ulah ngangge nami si tokohna. Tapi kan tadi kita disebatkeun aya sababaraha judul anu ngangge nami tokoh tuluy booming gitunya. Siga pami dina buku mah panginten Harry Potter pan eta sabaraha jilid gitunya seueur dugikeun ka nya difilmkeun oge eta buku teh. Ayeuna urang cobian ngadamel atanapi urang sharing heula. Urang sharing cik Arif engke temana bade naon, teras palakuna saha wae gitunya. Urang hiji-hiji we heula. Ke ka Arif heula, Arif temana bade naon, ke dilajengkeun misalkeun ku Sarah ngabahas palakuna dina tema nu di Arif teh naon wae. Teras dilajengkeun ku Kakantun. Misalna nu kaduana puseur sawangana ku Riani naon? Puseur sawangana bade jalma ka hiji ke jalma ka tilu. Tah, ku bapa ayeuna bade dikintun linkna. Tah, ngeusiana di dieu janten engke katinggal saha anu bobo di kelasna. Mangga ieu linkna tos aya cobi dipasihan waktos 2 menit kanggo Arif heula nangtukeun temana bade naon. Oke ku bapa disebatkeun hasil tema Arif teh naon. Oke dilajeng ka Riani nu kanggo nangtukeun sudut pandang atanapi puseur sawangana kumaha.
Ya, mangga. Urang lajengkeun di nu Arif heula. Mohon, Arif kan ngisiana di nu temana heula engke Riani dina Puseur Sawangana. Gitu. Mohon, mangga. Oh, mohon. Kanggo Arif tangtukeun tema carpon anu bakal dipidamel. Naon temana we heula gitu. Engke urang sharing. Sharing. Mohon. Mangga. Arif ieu atos ngeusian temana. Saurna temana teh silih asih. Cobi ayeuna ku Riani dilajengkeun kinten-kinten Puseur Sawangana bade nu mana? Jalmi kahiji atanapi jalmi katilu. Mangga Riani. Ya, atos terus katinggal ti dieu ge Riani tos ngeusian Puseur Sawangana teh saurna jalmi katilu. Lajengkeun ku Sarah. Sarah palakuna bade saha wae? Bade sabriji, bade saha wae kinten-kinten. Tos. Riani ngeusian tokoh sareng palakuna nyaeta Robocop sareng Cinta cenah. Robocop nya Sarah aduh hilap. Pedah ieu ngarendeng gitu nya. Aduh, punten Sarah. Sarah. Sarah ngeusianna teh Robocop sareng Cinta. Ieu. Ayeuna cobian ka Kiki. Kiki galurna bade kumaha? Bade galur maju, mundur, atanapi campuran, atanapi urang mah disebatna teh mobok tengah panginten. Tos. Saurna Kiki teh alurna hoyong alur mobok tengah. Ayeuna urang cobian runtuyan caritana dihampura ku Cinta. Datos salah paham. Kitu panginten cara nangtukeun rangka karangan. Anu engke di bumi hidup kedah mekarkeun eta rangka carita teh janten hiji carpon. Urang samikeun we heula rangka caritana kanggo latihan. Ke minggu payun tempelkeun dilajeng kana ulangan. Hatur nuhun tepang deui minggu payun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.